ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan asal udang peuting kesangan bebeja ka Abu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk geunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere geunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena takarak terbuka jaheuh apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang berarti tenang jadi pangeran kakaraknya na terbuka Masya Allah jahil atuh ibadah mah ibadah bae weh capek-capek ibadah mah weh tenang-tenang ja ibadah sia mah kitu asal boga duit bae tenang asal teu boga sama geus akur bae pan asal teu boga duit bae capek malah teu tahajud acan kunaon ieu parusing boro-boro tahajud tuh jadi sasaran bae tahajud deh sekarang gitu pan dia mah maju pendek kok ieu tahajud hebat-hebat oh karung satrek laku alhamdulillah kaditu na teu tahajud kunaon rugi teu beres tapi ibadah mos kitu mah ibadah mah ulah hayang tenang ulah hayang ngeunah ulah hayang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun deuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ke mana sia ketika gering datang ke mana sia ketika susah ai kitu mah dibere sehat dibere boga duit pamajikan huhahehe atuh pantes sia bisa tahajud dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge kuari sia kuari dibere gering pamajikan marah bae duit teu gablek lillahi lahum al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyalah ruh diaturlah melalui guru mursyid murid ngaranna aya nu langsung murad cara Kifudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur tileletik khari geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodoannya nama tapi terbukti jeung loba-loba deui wali-wali Allah anu dimurad ketika letikna geus khariqul adat urusan Allah teh mah jeung Allah aya anu zikir bae tapi malah resep kana dunia malah zikir lagi jang dunia atuh Kifudoli maca sholawat lagi jang supaya loba undangan atuh terus bae atuh Haji Pendi baca sholawat jang karung supaya laku mah usah potong teu beres itu beres babacaan teh jadi lain tambah bagus tambah kredit. Nah, atuh lalaunan setelah melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulia kabeh mataul gurur kabeh dunia teh tipuan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur selalu kitu-kitu ad-dunya bahrun amiq qad gharaqna nasun kasir dibacakeun ku khatib ittaqullah khatib Jumat tukang khutbah ittaqullah wa'lamu sial ta khatib turun khutbah yang dibayar kan goblok dah khotib je di pondok tarolol kabeh gitu nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah wahara ta khotib atuh ieu na ge digetruk-getrukkeun ku nyana naon agara
tungkadna truk ittaqullah wa'lamu sial takotim na dunia bahrun amik kun gharikun asun kasih dunia bagaikan laut anu ngerem loba jelema nu kakerem ku laut eureun khutbah minta duit eta kiai deui goblok deuk iraha tuh bener eta kiai nyana nu khutbah nyana nu hayang kukula pernah dipidatokeun marah ka kula kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu lo ka dieu kuari bisa bodoh atuh aing butuh teu aing ka sia di akhirat sia ku aing ditunjuk sia ye parangsana aja orang pacar memusuhan padahal mah teman nafsu nah pedah kula teu dibere-bere sebenarnya mah lamun nyana bagi dua mah moal teu bareres ngebu kula mah bodohnya deuk barah deuk teu urusan nyana engke ge karasa nyana ketika sakaratil maut masa ibadah dibayar engke mah sia puasa ge yang dibayar tuh age budak leutik ja ceng puasanya engke ku abah dibere 50.000 oh bere sore bae nyana mah dibagi mana age orok ka mun kos kitu mah abah kula osok tak kos kitu bae tabang ngadidik supaya daya puasa nya kayak diberi duit Kak Haji Bidin mah minta duit teu puasa nya mah duitnya mah dicokot ku jasa nah gak didik bisaan kolot mah bere supaya daek doang engke ge jadi mikir ka kolot dagun masa minta bae nanti lamun aya khotib minta duit orok teteh seperti mah hampura kiai nusuk minta duit asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan tahan heula sakedeung aduh ya Allah ya Rabb masyaallah atur supaya murni setelah diatur jadilah waliyun min auliyaillah waliullah cik Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim oh harap Tuhan Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Az-Zadzili mun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir leuwih dahsyat ngomong ku sebab naon ku sebab geus eueuh jasa hahalang selalu jeung Allah ka mamana atas perintah Allah atas gerak Allah cek Abu Hasan Az-Zadzili hese neangan hahalang di hate kula di tangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit naon nu aya di handapeun bumi ngan nyana embung Gusti ulah dibere kos kieu sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan bebeja ka Abu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk ngeunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere ngeunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena tak karak terbuka jaheuh apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang berarti tenang jadi pangeran kakaraknya terbuka Masya Allah jahil atuh ibadah bae weh capek-capek ibadah mah weh tenang-tenang jadi ibadah sia mah kitu asal boga duit bae tenang asal teu boga sama geus akur bae pan asal teu boga duit bae capek malah teu tahajud acan kunaon ieu parusing boro-boro tahajud tuh jadi sasaran bae tahajud deh Mas sekarang itu pan dia mah maju pendik kok ieu tahajud hebat-hebat karung satrek laku alhamdulillah kaditu nanti tahajud kunaon rugi teu beres tapi ibadah kos kitu mah ibadah mah ulah hayang tenang ulah hayang ngeunah ulah hayang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun
Nek nyoba ka walina, datang ke mana sia ketika capek, datang ke mana sia ketika gering, datang ke mana sia ketika susah. Ai kitu mah dibere sehat, dibere boga duit, pamajikan huhahehe atuh pantes. Sia bisa tahajud ge, bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge. Kuari sia, kuari dibere gering, pamajikan marah bae, duit teu gablek. Aya nyaho. Pere cenah tuh, parah tuh caknya tuh ya. Pagaweannya na meureun. Nah, itu dek istiqomah teh hese. Nah, ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah, nu mere capek ge Allah atuh terus bae. Aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah. Aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah. Hayu bae geus ka Allah, capek, ngeunaheun, tenang. Henteu ka Allah ieu lain ka capek, lain ka tenang. Beres karek ibadah. Lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah mah nya. Urang mah hayang ngeunah bae sagala. Dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae ka ditukeun. Aja ka ditukeun. Malah ka belah dia nama. Neng, sia teu bisa masak ieu rumah tangga geus kebal-kebal. Goblok meureun sia mah. Mulai geus. Aya goblogan di dinya. Aya tangkorak sia. Aing kawin deui ka ieu. Nah, mulai geus. Lain ngebagusan deui pamajikan. Atuh, nyayur asem ge dikonengan pantun. Salah pamajikan ge serba salah. Tapi cak abah teh apa? Ai waliullah mah lain kitu. Neng, nyayur asem, di alam bae. Masak neng mamun geus masak ngeunah jasa. Apanya ge bari sising sate. Eta dongeng abah bisa aja sata abah. Masya Allah ku bunga-bungahna nyayur asem teh dikonengan. Ya Allah, ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu ye. Waduh, Masya Allah. Terus we diicip-icip neng, hebat amat di sayur asem dikonengan. Sakitu ge saeutik konengna. Waduh, cak salah kieu kumamun isuk loba jasa ye konengna. Masya Allah, tak teu ngalemna. Geus sakitu ayana atuh langsung dicarekan. Masya Allah. Nah, iyalah waliullah. Ai daek dahar, itu daek dahar, itu daek ulah. Cekeun geunah. Aduh, isuk datu bejaan deui nu loba neng kana nengna. Kayaknya mikir bener teu si aing. diatur teh. Maksudna kumaha? Ulah aya masih wallah. Cara nulis jarah tadi wali-wali Allah minimal orang bisa setengah nangis mantep jasa. Emang orang tadi didelekeun gitu ku wali Allah, didelekeun saha anu endek berangkat emang teh nyawa kobokan jeung Nabi Khadir alaihi salam. Urang ngabangsa ka Tuan Syabdul Qadir, emang Tuan Syabdul Qadir teu nyahueun kitu nyana dihadiahan mepan nyana teu maot. Urang ngabangsa ka Abu Hasan Asy-Syadzili, emang nyana teu nyahueun pan nyana teu maot nyana mah. Ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kahirupan nu hariru. Maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan. Urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung, urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu. Hanya wali-wali Allah lah anu nyanahoan. Lamun batu ngobrol jeung batu, tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, gunung ngobrol jeung gunung, atuh komo manusia anu hadiah kanyana. Mulai ke Masya Allah. Tuan Abdul Qadir teh takkan lelekeun we hibernya namana nusuk unggal peuting kaing hadiah. Tuh, Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah. Tilok aju ngajajal ira hadratir ruhi Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruh dibaca. Langsung datang beng. Aya naon sia Pendi? Didagor gua sia. Atuh lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia. Atuh sing hade. Nah, aya aturan-aturan tersendiri nyingkabkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana. Lantaran lain timbul tina nafsu. Ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene, ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene, ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh, ketika orang geus jadi lub sirrul asrar malah aya nafsuan, moal aya nafsuan. Hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk, hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah, kiceupnya na kumaha ceuk Allah, moal nyanahan. Sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna
teu diijabah doa anak wali mual gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae waktu diijabah waktu henteu lain urusan urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala teh dik naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan can dihasilkeun karewe mah lain mendeuk eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah ibadahna yang mulia lain ka Allah wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah boro-boro eta paeh gitu di urusan Allah Masya Allah karim di kumaha tuh kuari diatur wusul ilallah geus eueuh nafsu mana nu kudu ditarik nafsu mana nu kudu dipicen latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhba latifatul nafas latifatul qalb berbagai latifah di dinya teh aya muatan tidinyalah mana nu kudu ditarik mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru zikirna gengke diatur ku guru timimiti jahar la ilaha illallah datang ke khafi Allah datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksud lamun eueuh anu mindahkeun tidak lama sudah ulah pindah kana lamat lubang lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kanyahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid moal nyalahan ketika urang pindah rasa nyahoeun nya. Moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah. Ya deui sakadar haji mursyid mah atuh lain deui. Ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna. Mantak ieu kuari thariqah teh ambalaya tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusana dagang. Ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik naon hubunganana thariqah jeung jabatan thariqah mandek ngeuweuhkeun dunia baik kemuliaan jabatan kagungan jabatan dun hiji Allah ndek ditaikeun ndek diturunkeun kumaha Allah iman ka Allah we singgirkeun eta thariqah ieu kuari lain thariqah nu salah guru mursyidna encan mursyid geus mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah zikir ai teu disalahkeun emang salah atuh kajen bae heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cek cenah teh lah aing mandek eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot aja ku batu aing nangan al-hikmat belah al-hikmat jurusanan datang ke Habib Rozak nah dibere kunyana pesok keris nah ini insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin hatuh geus kos kitu tah diatur truk Masya Allah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia teh digoda ku jabatan teh digoda ku berbagai nikmat teh henteu hiji Allah ti dieu geus boga kanikmatan nah sakubara mari diangkat jadi wali Allah ieu kan di dunia geus tah urusanna kamari hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atau sabaraha jalema zahir ya tapi qalbu jeung Allah berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia urang bodoh biasa bae tapi nya nama teu melu sabodoh jelema ieu nu penting dirina jeung Allah geus ai bisa mah mangga bae ketika teu bisa hati-hati geus wali Allah nu berangkat di pemerintahan aya nu di perekonomian aya anu berangkat di pertanian aya atuh waliullah mah atuh kumahanya na bae lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya kuari ge maksudna nyana biasa bae kadang-kadang kuku cuprakan di laut kadang-kadang mah atuh biasa tani kadang tapi mun dipanggihan kan hese aya di Jampang atuh aya sarua bae kadang-kadang ka kebon kadang-kadang ka laut kadang-kadang tapi hese urang nu ngobrol hese termasuk di Pandeglang atau aya
kadang-kadang ke gunung kadang-kadang ngobrol kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa lamun eueun nu karar itu kumaha di negara ge aya kuari teh di negara anu keur ilu pupolitikan biasa urang mah teu jaho si eta tapi jangan ngaluruskeun setik atuh mal kanyahoan urang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula ngagali kan kudu bobolokot atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot jangan takut nanti udah keluar air baru tahu ye atuh kos kitu pemain mah tuh urang mandeureuna sananaha atuh teh nyaho jiganan urang mah boro-boro jadi wali cinta ge ka wali henteu eta cenah jarah ge lain cinta wali cinta duitna urang mah tuh jaya keuntungan sabeus sabaraha pun geus dihitung bae ku jana teu eta kan urang lain cinta wali eta urang gua cinta etana nah berangkat terus jadi di akhirat kuari mah wa amaribuhu fil akhirati keuntungan di akhirat masyaallah fa huwa fil jinan surga lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga geus ngarasakeun lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi Imam Mursi Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum aya nu pingsan teu pingsan ya nyana kan ngalirik we ka luhur ya Allah ya Rabb teu kebel set datang kan kasaksian tah dahar ini kumaha aja sahanu mawa eta kan di mah Haji Pendiman nu aya ge areueuh geus aya di mejanya dar pada kemana ini orang cocodot darata itu kan beda jeung ilmu kawalian tuh kan itu mah daratang ieu mah cocodot beurit cucurut memang sabangsa ieu cenah jeung beurit tuh kan masyaallah karim surga walhur bidadari atuh pan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang atuh nya mun nyidu ka laut seungit atuh kelek lagi seungit dak atuh coba artis kelek da mun teu make Rexona bahal masyaallah karim atuh seungit ya nama ya Allah ya Rabb lamun singgirna ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura cek mata poe pula eleh ku cinggir bidadari mata poe mundur mitela hampura cek yana anu dek dumpakanna sagede Haji Pendit teu sudi aing mah atuh teu sudi dumpakan bidadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae atuh teh mah nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran heula ibadahna ieu walhur ya Allah ya Rabb wal kusur wih istana gedong atuan batana ge lain buatan Cisoka bata buatan Cisoka mah komeng kahujanan jadi tanah sial ta Cisoka ya Allah ya Rabbi ieu mah batana ge tina zabarjud inten permata masyaallah karim ieu tajang wali-wali Allah wal gilman pengladen sekitarna anu ngaladenan urang hayang naon padahal teu perlu diladen tapi jelema gedekan diladen wal asribah berbagai minuman geus puguh kopi geus puguh susu geus puguh arak geus puguh minuman luar biasa geus sagala kahayang minuman aya kabeh ya Allah karim sairun ni'am jeung berbagai kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa yakni surga ma'wa aya segala rupa dibere bidadari seorang 70 Masya Allah encan bonus ya Allah bukaan ku orang ayo guys orang di luhur beteng ayo pindah ti beteng ke beteng ti susu ka susu jadi surga mah capek jeung parawan deui Masya Allah karim tah nu mantak waliullah manggeus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat lantaran kuari kurang kabong diteangan kurang dunia datang ke urang himah ngaji himah ibadah ieu kan urang berarti loba hijab tinggalkeun eta deuleu
surga heula mimitina surga heula kabelah ditunang ge teu hayang ieu surga Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanana urang dibere kue cincin ku kabogoh kabogona urang jauh dideuleuh ku urang kue cincin ge dicium buat lain di dahar lain Masya Allah neuleuh kue cincin teh asa bobogaannya Masya Allah aduh teh bobogohan tololnya saya tak atuh kue cincin di minyak misi kana naonan nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuhna naonan memandang senyumna kue cincin eueuhna naonan kukorbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu budak tolol jasa ta bobogohan Masya Allah diterik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung engkau sudah menyejukkan hatiku Masya Allah gombal lah iyalah jadi urang teh kuari mah budak keneh urang mun ditanya ibadah hayang ka sorga ibadah hayang ka sorga orok tama kos kitu mah ngadahar bodek krisin embungeun lantaran pait diamisan supaya daek nah ieu ge hikmahna maca sholawat ieu hikmahna maca ieu urang percaya kana hikmah-hikmah kabong bro engke mah teu hiji bae Allah ketika geus dibere rasa jeung Allah geus naonan sorga mah sapira sorga atuh Jepang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atuh kapan neuleuh Allah ketika urang dibere neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina sedengkeun Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh ya urang makan di waktu aya anu seminggu sekali anu sebulan sekali aja pendek mah lah sorga sakali dong nya gitu teureus teh geus sakitu ge jatah tadi namanya nama di luar teu bisa ka jero di luar ngan haju digarrokeun ku urang sorga pen sini pen dah udah tadi namanya dah di luar bae teu beunangeun ka jero teu buka kuncina masalahna sebab kuncina teh kapan kudu Islam jadi rogok kuncian salatna teu nyangkol salat teu nyangkol jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kuncina ngan nya ka neraka meureun bung ka sorga teh datang di tengah ngan di digarrokeun we ku kawin gede pen gitu aduh Masya Allah nah iyalah keuntungan mengurus ruhani tinggal urang na bae kuari sangkilang urang encan bertorikoh tapi langkah urang soba mulaian hiji udang tipeti ulah kapihlan kudu dihandap udang biasa normal ieu mah anu dihandap udang nu luhur peureum ayeuna neuleuh ka sisi aya ceklak beres pogon kiai sia Masya Allah karim tadi wudu sanajan 2 rakaat sebab salat 2 rakaat tengah peuting anu ngaran tahajud teh leuwih bagus tibatan dunia jeung eusina urang lamun inget kadinya ngarenjag lamun teu salat Masya Allah 2 rakaat leuwih bagus jeung dunia jeung eusina ya Allah ya Rabb rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca geus dibejaan kitu ge teh coba ge peuting aya eueuh coba ge geus dibejaan ka komo nu teu dibejaan mantak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah Masya Allah geus diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dengan nawafil seakan-akan fardu sebab lawan neuleuh Allah cek Allah sia ngagawean sunah ge geus kos fardu bae tuh komo nu fardu geus maneh mah kekasih aing hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka aing sunah bae kos fardu maneh atuh komo nu fardu urang mah fardu teh geus dianggap sunah geus hese jasa zuhur ge diengke-engke hiji jeung asar kadang-kadang waktu subuh mah geus istiqomah jam 7 istiqomah jam 7 aja kieu Allahumma hadi dicak anakna kok duha sih pake kunut abah mah nah iyalah kehebatan wali Allah subhanahu